Masya Allah ganjaran gede jasa urang usaha lu atlet kesang ngadorong sepeda naik motor maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ke kesangan eta kesang nu nyek celek hiji bae ge bakal nyaksian di akhirat teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi di akhirat engke loba salaki nu endek dikanarakakeun dijagaan ku kesang cak kesang Gusti abdi terido mun lalaki ieu dikanarakakeun naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampeu cau jeung sajabana datang ka lu atlet kesang kula saksina ngabelaan pamajikan jeung anak tanpa pohara jasa dan bantak lamun urang usaha bisa niatna atuh ganja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat para tur pemerintah bapak-bapak ibu-ibu bil khusus pisan ka Haji Nasir mee non mee lamun teu make M jadi naon meureun teh mee apa tuh mee oh dari Bima itu ya udah itulah kalau gitu kukula dibejakeun ge besi aya nu teu nyahoeun jamaah pajar Nasir bae padahal tenar di planet Baduy mee nya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina wengi ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di ihaplah kalayan nyaksian
pertikahan. Jadi nyaksian deui kudu nama ulah nu ngarora bae nu kolot ge atuh aya keneh ieu jatah tah cara haji apeng gitu tah kadengena anak da unggal pengkolan resep gitu. Ieu mah Ki Nurjaya hiji keneh teu laku teh budak. Alhamdulillah urang geus ngupingkeun mauizah ti Kiai Haji Jaya Nur mik batur kula ieu waktu dicaringin. Jadi kula datang ke Caringin nya geus jadi kiai. Kula mah santri harita. Sok mangmasakeun nyana kula ge. Di pondok geus jadi kiai barang jadi datang ka imah gugur ka kiaianan. Aju gugur. Lamun urang nyaritakeun masalah nikah atuh geus nyaraho kabeh. Ganjaranana geus apa? Ieu mah deuk nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis. Beak geus tah geulis. Lamun geus kos kitu ngobongna beak. Malaya di dukuh mah. Kula kamari kadukuh di Garut 10 mobil bus. Dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang. Eta teh eusina maung melulu. Asana di dukuh ieu ge moal pati beda. Maung melulu ka jeung ngan bentukna we kos karari. Itu adalah maung-maung kene. Eta awewe geulis. Tapi asal kawin bes salakina naon. Ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae. Kawin deui jageulis ieu. Sapeting kaduana modal. Jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta. Dikamasankeun bareng geus kawin paeh. Akhirna dikamasankeun ka masyarakat. Imiti ka tukang ojek. Sia dek kawin jeung nu geulis bari anak raja. Nu mana? Anu geulis teh. Anu lamun kawin paeh. Heueuh eta jadi sae. Sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing teh mah. Bong aing mah kajian geulis. Tukang ojek pabeh teh daekeun. Sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi makan buka pistol. Kabeh ditawarkan ke polisi, imimiti polsek, polres, polda. Nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis dong mah pohara ngan asal kawin paeh. Kabeh polisi ditawaran. Cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae. Aman ceknya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang. Polisi embungeun kabeh. TNI sarua embung kabeh. Ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun. Geulis aya di nyana, sugih aya di nyana, tahta
taya dinyana. Oh di istana atau cicing dage, tapi kabeh embungan sebab kacaritakeun asal kawin pae. Kan nasib jore tak kos gitu ta. Jang naon mamawa geulis jang naon. Kula dek nanya, maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore. Maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya. Urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore. Haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana? Siapa nih jorenya? Atau emang terlanjur jore meren? Nah, tapi Allah Maha Adil. Lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore. Lamun urang jore biasana boga pamajikanana geulis. Urang pendek biasana pamajikanana jangkung. Urang jangkung boga pamajikanana pendek. Maha Adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh bakal jadi bola bisa. Tah eta lah keadilan Allah luar biasa. Da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, Mang. Kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja. Anak raja nu mana ieu? Anu geulis teh. Anu mun kawin paeh bae teh. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula. Santri mah biasa jagong hitungan. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat da santri. Nekat daek geus. Da beja ka babaturanana bahwa de kawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, ceng, emang eueuh deui. Lain kitu ceng. Jabejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mah. Kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Atuh sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ka istana. Kabeh careurik. Timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana eueuh nu bahagia. Kabeh careurik. Sasalabang ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah. Diri ka istana atuh urang kampung ka istana. Oh, kos kiai nu kamari ka istana teh teu parantes ka deuleuh. Ieu ge kitu ngabesan ka istana, sendal jepit sabelah lain. Urang kampung dukuh atuh ka istana. Oh. Kadanan ku make batik seragam, jas henteu. Nini ge ilu. Bari kutangna geus talina hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dekanterkeun nikah, aing mah dekanterkeun paeh. Kabeh sakampung milu kabeh. Babaturan lagi geus sekarang geus nekat aing mah. Kuari paeh engke paeh.
siapa kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap pae sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu pae biasana jaman baheula mah asal nongkrong betah pae ieu geus gadengkeun tongkrong asal istana tong 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 nah geus innalillahi berarti poe kahiji tongkrong didengekeun eueuh poe kadua eueuh poe katilu ge eueuh keneh budak aman ieu teu pae aman kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadengekeun tongkrong bae tetep teh horenganan encan begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat balik ke imah masya Allah eta pamajikanana geus siap tempur geus teu make jeroan-jeroan sesegitan ti mimiti minyak duyung datang ke internet dipake kabeh ya lagi barang asup ka kamar teh masya Allah paeh mulai gitu. Jadi lain memikiran happy lain memikiran sesenangan dalam mikiran paeh moal aing ge paeh moal malam ieu cekeun aing asana aing ge isu kabejakeun cekeun nya malah mikiran paeh moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh moal aing moal nya diuk we di kamar kieu keluar deui akhirnya diuk dihareup di luareun kamar cek pamajikanna ka geus peuting ayeuna kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia bukan Kinurjaya kebal panganten was lain deui ki uci lah Muhammad sih katanya nah nyana keur kieu bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke engke teh keur naon Kak wiridan santri kan beda nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah barang geus liwat ieu teh nu kikieuan ieu asana paeh geus dikir-kir lah cek aing ieu kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare ieu sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah ieu sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing aing geus nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cekeuna santri sia bohong aja ih temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek nya eleh jin ada lagi teu ka kamar
cakna aman aing hadena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing hadena di luar bener sieun can kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman men alhamdulillah masya Allah guys Aisyah henteu kawin majeng can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan jalan ke mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang lelempangan meuleuh alam dicekel bae teh huluna diasupkeun ka jas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima tuh panglima siapa panglima Gatot Subroto lupa tuh yang kecil aja Nasir tuh kita lupa terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan cak raja jin kagok caknya naik orang naik ke luhur langit wah cak santri bahaya ieu bahaya tuh caknya waduh begitu naik ke luhur langit aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim eta raja jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes wah cek santri aing paeh ieu raga aing kajen kumaha ge bener teh kata guprak ka handap pingsan raja jin santri mah tuh komo pingsan jasa raga bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage masya Allah cak santri orang para insan ya di deueur raja jin masih pingsan kene nah senjata ya berarti patalukana la haula ya sia ku aing bener bae begitu eta raja jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh pak wae raja nah sia langsung jana lompat ke istana tok saya cak dogalis salaki gegeran ieu geran buka gegeran cak jana langsung dibuka truk langsung ditangkep wah terjadilah malam pertama masya Allah encan hasil makosid can hasil maksud raja jin datang oh ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing eta keur tanggung ge hudang raja jin eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk leluhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah eta raja jin ngagolepak deh raja jin ngagolepak nyana naik deui ereset kakarak deh naik deh raja jin hudang deui nyana la haula wala quwata illa billah golepak deh nyana naik deui bere cek raja jin aing eleh cek geus atuh pabajikan aing jang sia
naik puyang deui gas kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan duku. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh. Naon kitu ngaranna malaman pertama. Aman biasa. Isukna biasa mararandi. Ngarokok di Samsu. Santri atuh. Diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip. Minantu ieu teu paeh cek cenah. Raja ge ngintip. Aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk nya ngarokok bae. Tuan Raja kadinya, ieu si aslina apa bobongkong cek cenah. Aing mah beusi teu asli doang ieu minantu cek cenah ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca. Waalaikumsalam. Eta bapana teh ka anakna. Sasalaman ge teh jadi. Asli sia apa curig deh sia. Ieu ulah kitu bah. Ieu kula asli aing teu mungkin. Sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kursia ieu aman. Oh, kula mah boga antina. Kula boga antina. Bener sia. Ih, kula pan mesantren. Pokona aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan. Di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan. Nu mantak aman. Nu bener sia. Masyaallah. Ayeuna Tuan Raja dulur-dulur bapana emana nanggapnya anak ieu sia bisa aman kieu. Ternyata horeng pamajikan kula ieu geus dikawin ku Raja Jin. Resepeun jasa. Saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae, dicekek parae. Aisyah teh kacekek. Kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Akhirna eta Raja Jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan. Ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim. Jin tersebut leuleus teu berdaya. Jadi kula aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah nu mantap. Urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nu reuneuh ulah sok make paniti sok gede kieu. Paniti sok gede kieu. Dekal luar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah. Pengki di bawah. Cak jurignya batur aing ya. Teu kudu. Geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iyalah wiridan nu paling hebat Raja Jin ge eleh. Raja Jin eleh. Urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa. Bacakeun la haula ku urang. Urang asep ya jin ya. La haula wala quwata illa billah. Cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cak ngana teh. Urang dekat kecamatan, camat kan jin. Bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Dek ke polsek urang. Ke polsek campur jin jeung jurig teh mah. Bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Tentara jurig. Teu kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae. Bacakeun la haula. Malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah. Pan sia kaceli aing jurig sia. Aman. Bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malah lamun diwiridna 1000 sapeting. 1000 sapeting.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala wiridan walid. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Masyaallah. Ujianana mun 1000 7 peting berarti seberapa? 7.000. Mun aya lalaki hayang ka awe embungan bacakeun la haula. Jadi pelet kan? Tiupkeun. Beres guys. Puyeng ujianna. Lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng. Ngan tetep ulah pati loba teuing. Lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus. Sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Hampang, ringan, tapi lamun dek diwirid kudu boga guru. Lamun teu boga guru cukup ba'da salat. Mun lobana 100, lamun henteu lobana 7, paling tidak 3. Coba kira-kira Kitu Jaya milih nu mana ya? Milih nu 100 apa milih nu 3? 3. Potongan 3 lah kos kieu bagus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awewe lamun teu nurut ka urang, berarti aya jurigan kan? Urang boga pamajikan, marah bae, kan lainnya nu marah. Jurigna. Nu aya di jero hate aya jurigan. Cekal ku urang pundakna. Naon Kak? Cicing sia. Dicampe ku aing. Boga kira-kira aing ngira-ngira ieu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih keneh bae. La haula wala quwata illa billahil ciduhan. Pupupu. Cak jana geus. Loba teuing ciduh ieu bae. Cagir jana. Manjur la haula teh. Lain lalagaan manjur. Tempat-tempat sangar eta. Pamajikan marah eta. Lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar. Moal marah. Sebab nu marah lain dirina. Nafsu nu ditumpakan ku setan. Usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang. Plek. Urang misalna ka kuburan. Haju kadeuleu beta, ji pocong jata mah. Kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu. Teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu maju kadeuleu bae ieu. Di kuburan mah. Kan bentak ieu la haula teh ya bom. Ieu teh ya naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Lamun kuat salamet, lamun teu kuat nyana nu jadi jurig. Lah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu dipapanjang ge urang nu resep panganten aksal. Geus ieu mah dicukupkeun sakieu padahal mun nyaritakeun tentang fadilah papanganten. Bu gede jasa ganjaranan. Sageus fadilah papanganten fadilah neangan rizki yakni dagang usaha. Masya Allah ganjaran gede jasa. Urang usaha luat leet kesang ngadorong sepeda naik motor. Maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ka kesangan eta kesang nu nyek celek hiji bae ge bakal nyaksian di akhirat. Teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka
lantaran nyana jadi saksi di akhirat engke loba salaki nu endek dikanarakakeun dijagaan ku Kaisang cak Kaisang Gusti abdi teu ridho mun lalaki ieu dikanarakakeun naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampeu cau jeung sajabana datang ka lu atlet Kaisang kula saksina ngabelaan pamajikan jeung anak tanpa pohara jasa dan wandak lamun urang usaha bisa niatna adu ganjar. Nah ieu mun dicaritakeun soal fadilah papanganten lain panganten bae hartina urang kitu naon ngaranna bersenggama jeung pamajikan gede ganjan jima kitu keneh usahana salila imah tangga unik urang kadedeh urang ka pamajikan pamajikan dedeheun ka urang saling menyayangi emang lain ganjaran beberean geus diatur ku Kangjeng Nabi diri urang heula ka pamajikan ka anak ka zawil kurba ka karakan saja mun dicaritakeun panjang insyaallah iraha deui waktu ieu mah sahiji bae tadi seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu kudu dicaritakeun bilanganna sabaraha ieu mah aya aturan-aturanana ngan teu kudu imam manta salat ulah tinggal 7 kalimat la haula wala quwata illa billahil azim komo zaman ayeuna urang teh disebut aman tepati aman disebut teu aman tapi karasana aman berarti disebut teh cekolot bahanet kuku nah ieu sing hade geus urang mun tayang we ka Allah lobakeun maca sholawat di samping maca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 7 ba'da salat kadituna terserah ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi hiji pas terbit matahari jam 6 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae nomor kedua disebutna pas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah katilu terakhir jam 6 maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara mantap urang ngadoa mudah-mudahan negara urang dibere aman negara urang dibere tentrem urang nakabehan ngarasa aman ngarasa tentrem Allah maha kawasa nu boga niatan zalim jeung teu hade mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala khusus jang negara urang khusus sapisan jang kedua mempelai mudah-mudahan Siti Maduntul Adawiyah jeung Muhammad Husein diparanjangkeun umurna dibere barokah imah tanggana dibere keturunan anu soleh anu solihah ulah kurang anak nanti 24 ayo sia makanya ngubah jasa nu ngaminanana asana terjadi oge ya enggak ulah loba teuing 24 mah bosan doel bisa ya 12 lah cukup ya Pak Haji 12 ya ya masih kena sering kere wae ya sa diberena ku Allah nu penting soleh jeung solihah urang kabehan nu encan boga keturunan mudah-mudahan dibere nu geus dibere mudah-mudahan saroleh akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakallahu lak wa barakallahu alaikum wa ja'alna bainakuma bi khair. Allahumma alif bainakuma ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين wallahu a'lamu bimuradi. Engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geges suisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan. Mentak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek. Antepkeun. Lupat lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing ka sia. Budak beladik goplak no kan bener kan. Paeh cenah mah geus. Sepira aki-aki atuh. Teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah. Angsongan sieni urang Lampung. Ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, ieu ke kiamat beres parae. Ganti bumi rata gunung Masya Allah. Mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa. Horenganan gunung teh lempang tamur meros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang tiup ku balikat isapet rat lelempangan kari kakaleng aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat eta terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah. Lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah
Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar tuh nungges. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan 5 nih mulkul yuk. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana skos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha?
cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 aku baca bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentak nanya tuh di tes berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dieu sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit yuk sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ieu mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh minta deui si mah gawena minta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabareh cenah mentana mio sabareh tah mio sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun menang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada mah nanya nyaun ya numang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saja hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui
panggil Muin. Ih, kuari nyana ngeungeunahana. Muin agak rahasia sahari tak? Muin abdi aya orang kronjo. Panggil. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bares tah mah, lantaran nya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar teu ngomong. Dibere naik ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu naik ngomong. Ieu mah anu berkeliaran we sa. Nah aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu. Pernah nyampekeun? Pernah. Cara nyampekeun aku mah muludan. Bere duit. Eta lah lamun dari bere duit ngaco. Ulah nu eta. Nu asli nu nyampekeun nu asli saha yo. Ayo gerak. Budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha. Coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah. Nah, sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain sebab. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tablighur risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milunya dan digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya, walalas alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh, di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge. Sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge.
pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ngagena taka songek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah sieu gadenge sieu ngamalkeun sieu narima sieu teu ngamalkeun sieu narima sieu ngamalkeun setengah sieu narima sieu ngamalkeun poara sieu narima sieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib teh Gusti Allah mah uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HS deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wa kunna ghaibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aja dicarekan hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah. Timbangan lil amali dipasang. Aliso li sohaikiha atawajang nimbang amal.
Bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman. Wa kafatani aya 2 cangkok, 2 mangkok, 2 cecepeh. Kamawaro da pi hadis. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis nu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudnya naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi, jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus cang, amal goreng, poek jore. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna, pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh. Iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum. Jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka. Bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang leketai ka belah dieu, geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol bodewek ye tinggal nyi hajina hoi mana eta mata kosong amat. Teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu didinya bae heula nah eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajina teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat ge cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji ya tukul ge hampura tah geus kada deres sakitu mah
kula deui bureuna hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bahan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu urang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekkeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tuh kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibero lalu bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah la leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibero lalu nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar solawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leket kade
maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi. Ai Tuhan saha ma'asanaka wajhaka wa ma'asanaka khalqaka. Saha ieu kasep amat jeung bager amat. Ana nabiyuka Muhammad. Oh, ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat. Saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema. Cak batu deh 11 doang. Geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah, geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu. Oh, 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11. Nyana nanya heula, "Mas, sana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae." Ana nabiyuka Muhammadun. Oh, pohara ieu. Kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat. Nah, geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin. Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah. Teangan di dinya tihang jang nyalan deui. Tungtungna lain baca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nya. Barang hudang aya tasbih aing ka mana. Arwat teh baca sholawat lah mumpung urang hirup. Komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi. Ingis jasa. Untung aya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kebeladienan mah cepet ya cepet, limbangna cepet. Cepet. Jadi Kangjeng Nabi kan latuh ku lantaran sorangan limbang cepet. Lai ka dieu, lai ka dieu. Aya anu teu kabagian sapaat. Kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu, ieu ka dieu, dibalangkeun ka ditu kan. Waduh, aing Muhammad bae cek jana. Aing teu kabagian ya. Ah, tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka, cekel ku Kangjeng Nabi. Mantap tulung ka malaikat Jibril. Jibril salamat ka eta. Ci atuh teh manggeus jore cek eta teh. Jadi itu lagi main simplong melulu ya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sia sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi. Nya daek ngadengekeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Ya assalamualaikum atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Sia, gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek cenah. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh. Tetep salamet bae. Pan mah apa eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok ngajar rewel. Jibril salametkeun. Masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq. Sibuk jasa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu, geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka. Pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan. Teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh. Padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep bangona mah aya. Pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu itu. Eta lah aya bae. Coba, dam. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Si ti kalekep kunaon? Kredit cek kira teh. Lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta
dikhawatirkan kalekep doa Masya Allah mudah-mudahan kurang kabehan kekat tinggaliku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga orang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.